Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari tos ngadamel selebaran didinya teu kenging micen botol di palihan makam. Alhamdulillah perbentenana tos signifikan nyaeta aya nu kamari mah kenging 2 karung, ayeuna mah tah kenging sakieu. Mung ieu anu sakieuna tah masih keneh aya jalmi anu teu ngadangu sareng teu ningali pengintennya. Maksudna kan di ditu tos aya selebaran. Tapi ieu teh diteliti ku abi di palihan caket lapang poli tah nu lalebet ti dinya teu ningali heula selebaran di dinya. Akhirnya ieu botol dibalakeun tuh ieu sakieu. Ieu sampahna sakieu ya, sampah teh nyata tilas kembang, tilas kembang ti warung plastik beras tah seueur pisan di makam. Wayahna kanggo taun payun hayu urang sasarengan ngajaga ieu pemakaman tina kabersihananya. Teu kenging micen deui botol, teu kenging micen deui sampah, caranak deui atuh. Naon sesahna atuh? Plastik sakuan da garingan mah kan plastikna jadi baseuh nya. Sakitu ti sim kuring hayu uang jaga sekali deui makam urang sararea teu kenging aya botol, teu kenging aya sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.